BM. Kumaha ning nu? Lainnya, lamun dikersakeun boga anak lalaki ye, ku abdi mah rek dibere ngaran Hanung. Ai, jiga sutradara film wae nya. Ih, nyamun atuh BM. Naon sababna tah tiasa mendak nama Hanung kitu ning? Nyamun atuh, soalna kan perpaduan tina nami sepuhna. Ngaran bapana kan Hasan, abdi indungna Enung. Jadi mun dihijikeun teh kan jadi Hanung. Wah, alus bener-bener. Tah, berarti lamun kitu mah nya misalkeun BM boga budak lalaki, rek dibere ngaranna teh Eminem. Keren. Meni siga ngaran artis luar negeri. Nah, bisa gitu tah, BM. Apana nami bapana teh Eman Sulaiman ya. Terus kan abi teh indungna ngaranna EM ya. Jadi mun dihijikeun teh Eminem. Ari salira bade masihan nami naon ka budak teh cekeno? Nyai cekeno, naon tah jigana namina tah? Pogo bingung aja teh. Bingung kumaha ece? Nya bingung atuh. Pan ngaran kuring keno. Salaki kuring ngaranna Nurdin. Terus kemanya ngaranna kudu Kenur. Nih asa rek ngapungkeun nang layangan. Nasib. Aduh, Neng, meni asa teu pararuguh kieu nya. Teu pararuguh kumaha Akang ah? Nya, ya Akang teh siga nu keur naon paranas jero. Tuh, tingali kana bibir. Meni bareula kieu, jiga nu roromeheun, ti koro meni nyeri adina deui teh. Kudu kumaha atuh ieu teh, Neng? Nya, ari panas di jero mah atuh kaluarkeun we meh tiis Akang. Wah, Akang. Eleh naon, Neng, naon? Ari ieu teh mesin cuci anyar keur Neng lain. Oh, nya atuh, ari geus keur sadeui atuh, Neng. Pake kadinya. Sidik arek ieu ge Kang. Kabeneran seusehan ge geus ngabubrug tuh. Cek mana kunci kontakna atuh Kang? Neng jeung aya kunci kontak segala rupa atuh da teh lain mobil mesin cuci. Akang! Aya naon? Buru ka dia, Akang buru. Kunaon aya naon? Tuh Kang, itu Akang. Naon atuh naon? Aya naon? Aya dua Kang, aya dua. Ih, mun digaraman deh. Nya naon atuh ari Neng niriweuh kitu. Naon nu dua teh? Berit, Akang berit. Itu berit, gede. Cik atuh Neng, Akang rek disasoroakeun jeung ucing. Tuhan teh aya naon we? Rontok we atuh ku sorangan kadinya piring beurit hiji sahuapkeun. Ulan Pak. Mun aya nu ngomongkeun maneh, antepkeun we tong didenge. Teu kudu diwaro, denge we kuliang bujur tah. Oh, mohon Pak. Terus ari maneh eta naonan jeung nongeng? Paneta Bapak keur ngomong jeung Abi. Jadi we Abi nongeng. Atuh ulah ka uras, kakolot sorangan nongeng ditotongengan nih. Aang, Abdi Bu. ari slogan keluarga berencana teh kumaha apal teu Ang? 2 anak cukup. Alus. Kolot Aang KB, Ang? Ya kabe atuh Bu. Sabaraha budakna, Cing? 8 Bu, kalebet Abi. Nah, Ang? Pan pamajikanana 4 Bu, kasup mah Abi. Ulu Gusti. Keur naon, Ang? Mun serius kitu? Ah iya we emang. Keur ngomen Facebook Ang teh. Nah kunaon atuh? Make diomean sagala. Eta pedahang teh ngaganti password. iPad teh poho nyimpen mah. Jadi we ka kunci hese dibuka. Oh, matakna. Boga otak teh pake atuh sarang. Tah kulingis ye. Cokel sugan setik-etikeun bisa kabuka tah kuncina. Akang. Gening kieu wae
bae hubungan teh. Tinggawitan ayeuna mah urang putus wehnya Akang. Anggap we urang teh teu pernah kenal Kang. Inaha Neng, mun kitu-kitu teuing. Nah aya naon ieu teh? Pokokna di antara urang duaan tos teu aya kacocokan deui Akang. Astagfirullahaladzim. Mun hanjakal pisan atuh Neng. Hanjakal kumaha Akang? Nya Akang teh geus ngumpulkeun duit tadi nama niat rek meuli mobil kanggo hadiah ulang tahun Neng. Nu tadi mah Neng mah heureuy Akang ih. Maknya deui Neng teh gamutuskeun Akang. Pokokna mah ngan Akang seorang nu ku Neng dipikanya Akang oge heureuy Neng. Boga duit di mana atuh Akang meser mobil? Kanggo tuang oge pan sakitu riweuhna. Dasar lalaki teu uyahan. Kere ayeuna ge putus. Aduh. Ang, Kumaha man? kunaon eta pipi maneh? Meni beureum kuat kageuneu kitu? Dicabok ku si Isoh mang. Nah pedah naon? Eta gara-gara Aang teh nyelapkeun kembang dina cepilna. Nah meni nepi ka kitu, pira ge nyelapkeun kembang dina cepil atuh? Nuhun mang, pira oge teh kembang api. Paingan atuh sarang adi maneh mah teu boga kira-kira pisan atuh nyeureut kembang api da celi batur. Dasar ieu mah yeuh. Aang, ari maneh ka mana kamari? Dibagi rapot teu asup. Eta soh Aang teh pan sakit. Sakit naon sih Aang? Nepi ka teu bisa sakola sagala. Iyo, kram tuur soh. Aduh, alesan pira kram tuur wae. Males we maneh mah. Embung diambekan ku guru meureunanya. Pedah ieu ye, rapot maneh ye. Meni ancur pisan ih. Wah, ancur nilai-nilaina soh. Lain sarang, foto manehna tah nu ancur. Beungeut ih, beungeut. Si Isoh ka urang nu tega.